ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fi darin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Wa tahujja jeung yen hajian anjeun. Jeung yen hajian anjeun al baita ka baitullah. Inistatokta lamun mampu anjeun ilaihi ka baitullah mampu sabilan kana perjalananana atawa naonana sabilan bisa jadi maf'ul mutlak bisa jadi maf'ul bih. Jadi diantara na cenah naon 40 hadis anu Kangjeng Nabi nganjurkeun pisan ka umatna, di antara dawuhanna teh urang ngajalankeun ibadah haji lamun mampu. Bisi kieu da ayeuna mah hese 20 seberapa daftar ayeuna teh 26 tahun mun daftar ayeuna teu teu nyaho gua salah naon salah nulis di itu teh 26 tahun di diri 2 tahun deui. Pokona mah keur urang mah nu boga buru-buru daftar we. Ieu teh nuduhkeun urang naon tah? Diberekan bisi kieu. Ayeuna keur boga, ternyata 1 tahun 2 tahun ka hareup urang teh dibangkrutkeun ku Allah teh. Kumaha atuh eta hajian tetep jadi hutang keur jelema nu pernah mampu. Doraka mun nepi ka bawah maot teh. Matak lamun nepi ka ieu jalma sapertina ieu nepi ka maot ternyata warisan cukup keneh dipake badal haji, haram eta warisan dibagikeun ka ahli waris samemeh di badal hajikeun. Maka badal haji ieu mah mahal cenah. Teu jiga baheula 13 juta. Ayeuna bejana tiap anu ngabadalkeun teh asup ka Arafah teh teu kurang teh 7.000 real. Lebih di 33 juta. Lamun eno hese eno. Jadi anggar badal haji bakal mahal. Encan ngulikeunana eta teh. Anggar dibandingkeun jeung baheula mah anggar mahal keneh baheula. Baheula mah kudu 1/2 hektar karak mah ieu mah pernah loba keneh sesana. Jadi inti namanya bisi itu diantara keluarga urang aya nu maot tuluy aya warisan kade tingali mayitna hajian pernah acan can pernah ulah wani-wani ngabagikeun haram ngabagikeun anak sabab mayit masih kene boga hutang. Di antara anu wajib dituntaskeun ku mayit adalah hutang. Rek hutang ka papada jelema rek hutang ka Allah. Anu dua eta bisi gitu. Sok aya nu keukeuh ngabagikeun. Sok aya nu kieu. Orang tua nu daftar maot terjadi diberangkatkeun diganti ku putrana. Lamun ieu masih kene aya naon sesana sejen keur ngabadalkeun haji teu naon diganti. Ai kira-kira eueuh da ieu mah. Ari bisi kitu digantian ku anakna da daftar mah lila teh cenah jarkeun teh. Padahal ieu mah tetep si mayit mah tetep tuh bisa gitu-gitu. Anggar kudu diberangkatkeun. Apaan maot? Apaan aya badal haji? Tapi jadi utang. Nah, mata kieu nya. Lamun keukeuh dibagikeun wae tingali we. Mun teu bakal cekcok pas ya. Sabab naon? Harta nu eueuh barokahan anu aya hak jalma sejen tuluy ku urang digunakeun di tasuk rek dipake usaha, dipake naon bae, tingali ujung-ujungna lamun teu hancur. Biasana harta konflik ditimbulkeun tina sabab harta anu dicabut barokah ku Allah. Nah, pangna dicabut barokah aya hak jalma sejen anu karampas. Tong hayang-hayang teuing ngarebut harta batur teh nya. Atau lamun nyawah teh mah haji opik kalengan batur ka ipis. Lumayan dah.
Ayo we diipisan ku urang teh mongko eta teh ngaipisan galengan batur sasenti teh 7 lapis bumi. Kajian kene bae lah urang bikeun ka batur. Berarti urang sodako sasenti ge sarua jeung sodako sasenti teh kahandapna 7 lapis kaluhurna teh 7 lapis. Eta panggoreng-gorengna nyokot maling naon? Maling taneuh. Komo maling pamajikan batur. Waktu sholia yen sholat anjeun sholat isna asyara rakaatan kalawan 12 rakaat. Sholat naon? Ieu mah sholat sunat nyaritakeunana fi kulli yaumin dina saban-saban poe walailatin jeung peuting. Setiap poe setiap peuting cenah aya di antara sunnah Kangjeng Nabi anu ku urang kudu diperhatikeun wahia jeung ari itu isna asyar rakaatan jeung 12 rakaat teh sunnati eta sunnah kaula. Ieu teh rupa-rupa ngitungna teh aya nu gaya ngitungna teh nu 12 ieu teh 2 rakaat memeh subuh, 2 rakaat memeh duhur, 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat tas maghrib, 2 rakaat. Ngan ari lamun kurang dikumpulkeun mah kabeh secara total ieu. Muakkad jeung guer muakkad. 2 memeh subuh, 4 memeh duhur, 4 ba'da duhur sabaraha tah? 4 2, 10 tah. 4 memeh asar, 14 tah. 2 memeh maghrib, 2 ba'da maghrib. 18 tah. 2 memeh isya, 2 ba'da isya. 22. Eta gabungan tina muakkad guer muakkad. Muakkad teh dikeukeun gitu. 22 tah ieu mah kur 12 ieu mah biasana tinu 22 eta teh dicandak sebagian. Minimalna lamun urang henteu kabeh atuh nu muakkadna hungkul anu dikeukeunana. 2 memeh subuh eta mah jelas muakkad. 2 memeh duhur, 2 ba'da duhur eta nu muakkad nu keukeuh pisan tah. Terus aya naon? 2 ba'da maghrib, 2 ba'da isya. Di sabaraha muakkad teh? Aya 10. Sesana eta guer muakkad. Bisa rek ditambahan. Mun sok salat ieu deui. Hah? Mun sok salat wajib gitu. Mana? Wasalas rokaatin jeung 3 rakaat. Jeung kade poho cenah 3 rakaat naonana witron. Witirna la tatruk ulah ninggalkeun anjeun hak kana itu salah rakaat minimal gitu. Hiji ge beunang ngan disebut mun urang mah sampurna hitungan witir teh di 3 ka luhur. Ngan lamun 3 mah disebut teh aqallul kamal, sampurna anu panghandapna. Lamun dina duha mah 4. Ari 2 mah geus meunang pasuna ari 2, ngan can disebut sampurna. Hayang disebut sampurna 4 ka luhur. 4 geus kasebut sampurna, ngan sampurna panghandapna. 6 sampurna rada sedang naik di terus gitu. Nah ieu cenah 3 rakaat minimalna urang teh. Ulah ditinggalkeun. Wala tusrik jeung ulah ngarumbungkeun anjeun, nyekutukeun anjeun. Wala tusrik jeung ulah ngarumbungkeun anjeun billahi ka Allah sayan kana saperkara oge, kana naon-naon. Ulah nganggap aya salian ti Allah anu jiga Allah. Dina pada kuatan boga kakawasaan. Aya jelema anu musyrik ku duit. Jadi aya pangeran anu salian ti Allah dianggap pangeran mana naon duit. Aya teh matak naon matak musyrik gitu teh cenah. Atawa jelema musyrik ku kejo. Nyekutukeun pangeran aya kitu, urang dahar seueur. Tuluy kumaha tah? Nu nyeubeukkeun urang saha? Mun urang nganggap nu nyeubeukkeun urang ceuk dina hate urang kayakinan ieu teh sangu nu nyeubeukkeunana eta teh musyrik karena nyekutukeun pangeran. Aya salian ti Allah nu dianggap boga kekuatan jiga Allah. Nah, urang mah iman dahar mah jalan hungkul nu ngawarengkeun mah Allah.
ngan jalana ieu gitu. Jika urangnya berobat gitu. Berobat, boga penyakit, ternyata cager. Terus inget cager teh, urang lamun teu diubaran ge tah geus mah cager urang. Eta nepi ka jero hate teh yakin bahwa nu nyageurkeun teh ubar. Henteu aya dina hate mah tetep nu nyageurkeun Allah ngan jalan unggul ieu mah. Eta jadi masalah. Nah, ulah nepi ka jeung asup ka jero. Cukup di luar unggul. Cukup luar na unggul. Teu nu jero nama bagian mangguha. Wala taksi jeung ulah doraka anjeun. Ulah doraka anjeun. Kasaha walidaika ka indung bapa anjeun. Ulah sok doraka ka indung bapa najan posisi indung bapa teh salah. Tetep aya naon aya adab-adaban. Ulah bongkena salah, wah mangka mumpung salah, wah urang teh nyeri hate we hate kolot. Hate indung hate bapa wah geus hirup sangsara geuraheun. Eta teh sumber indung bapa urang. Bahkan jadi sabab boga budak urang ngalawan ka urang teh tina sabab urang ngalawan ka indung bapa. Da ieu mah naon? Ieu mah di antara nu ku Allah dikontanan di dunia teh cenah naon? Urang doraka ka kolot. Maka tinggalikeun urang boga anak, pasti bakal ngacengkelkeun urang. Mata di antarana naon kumaha carana nu jadi budak urang supaya nurut ka urang? Urangna atuh kudu nurut ka kolot menta hampura minimal. Da geus maot sok sering ku urang di naon? Di tawasulan di patiahan menta hampura. Jadi datang ke kuburan teh lain sakedar ieu unggul bari ngobrol ceuk mama gentur mah. Mah hampura. Ai kitu teu ngadengieun. Ngadengnya teu bisa ngajawab. Mata ditalkinan oge. Pan sok bieu nya. Cuk eta mah ku pala besok eta nih gitu. Di mana-mana datang ka anjeun jawab gitu. Teu sarua kadengieun ngan ngajawab teu bisa. Mata sok diuluk salaman oge gitu. Heuh maksud teu bisa teh. Teu kadenge ku urang teu nepi. Da mun nepi mah lumpat. Ulah doraka cenah ka itu di antara rahasia itu rahasia. Bisi sautak saeutik ke pokona mah baheula pernah kumaha buru-buru mumpung aya sok minta hampura. Itu di antara jalan gitu, di antara jalan ini boga budak teh rarasaan teh mesti wirid geus kumaha. Nyabak ieu doa ieu, nyabak ieu doa ieu. Geus sagala di doa geus sagala diterapkeun urang. Tapi anggarna kieu keneh wae. Aya hiji meureun penghalang eta nyeri hate anu jadi kolot urang. Komo lamun urang wani berseteru mah berlawanan jeung kolot geus ieu mah. Mereka budak-budakan konek jadi ulama oge anger runtuh. Mata kudu waspada, resikona deket jeung kolot kitu unggul tah. Sautak saeutik boh nyeri hate boh naon ngan lebah meureun ngabakti urang rada deukeut ngan resikona ngan nyeri hate kana deukeut deui. Jika di Mekah di Masjidil Haram sautak saeutik mieun kahadean babari jadi gede ganjaran ngan lebah doraka meureun tah. Itu unggul. Ada cenah ulah doraka anjeun ka indung bapa. Ulah ngadalil gitu. Oh, da salah bapa mah gara-gara bapa jadi kieu. Geus kitu mah di dunya keneh ge bakal ripuh eta mah. Tong nunggu-nunggu ka alam kubur. Tak buru-buru balik ti dieu nu pernah pasti jeung kolot buru-buru ka kolot. Bi bari boboan mau pindang peuteuy. Terus nu pikar sebenarna. Wala takul jeung ulah sok ngadahar anjeun. Malal yatimi kana harta 10 asuro. Harta anak yatim. Lain ngadahar unggul, urang berarti didahar ieu mah harita pembagian asuro teh pake meuli motor ku bapakna. Dan itu tidak ada ulah lagi tidak ngarusak. Sebutna teh ku ulama teh di tafsiran ngadahar anak yatim maksudnya ngarusak banda anak yatim. Di tafsiran dirusak teh sabab ngarusak leuwih umur. Rek ngarusak di dahar, rek digunakeun ku urang, rek dipake nyandung, pake naon gitu. Eta teh lino waduhan teh. Ulah wani gede dorakana. Terus naon di cenah? Wala takul jeung ulah ngadahar anjeun ariba. Kana riba. Ngadahar saperak duit riba cenah.
sarua dorakana teh jika ngaji nahan indung sorangan 36 kali. Makanya mau usum. Soalnya lamun teu kitu aing hese cair atuh dah. Matak tinggal yang usaha muntul ya pasti lobang masalah gitu. Jadi eta mah gali lobang tutup lobang teh nutup iya datang anyar nyameureun atuh dah ku pangeran diulahkeun eta mah jadi kebiasaan akhir zaman cenah bakal hese banda teh minimal salus-alusan ge subhat cenah mendingnya subhat mah gitu teu diponis langsung haram ya rata-rata pinuh ku riba nya ulang ngahajakeun we atuh subhat panteunya ulang ngahajakeun deui da kitu teu ngahutangkeun teu kudu leuwih teu batian urangna kan kitu hayang batian wae matak aya nu ngalanggar kana nabrak kana aturan pangeran mah engke teh pangeran teh panu Gusti Allah nu ngaridtian teh lain naon inni ana razzaq wa antal marzuq cenah cek Allah sanyana kaula nu mere rezeki teh anjeun mah kur nampar rezeki. Jadi tugas orang kumaha tuh ibadah ka kami nu bakal ngarizian anjeun sing nurut ka kami nu bakal tapi lamun ngalawan kana aturan kami kumaha maneh kita dilepaskeun jika urang sajengkel-jengkelna ka budak gitu sok sing nurut teh ka bapak sagala aya beunghar mobil sabaraha ribu sugan panglikeun ceuk paribasana bapak teh ngan jengkelkeun budakna teh nya geus kumaha maneh lah eta Allah sakitu beungharna ternyata lepas kumaneh uruskan kumaneh kurang kumaha sedangkan urang teh moal aya makhluk anu kaluar tina naon tina kakawasaan pangeran kabeh ge dibeungkeut dibulan gitu jelema ditah salat hararese salat teh udah untuk iya tuh pas ngarontok pisan waktu salat datang deuieureun heula kena impi omongan batur salat mah engke we dihijikeun jeung asar pandai teh jadi ngajalankeun parentah Allah mah ulah nepi ka urang teh lamun ngajalankeun parentah Allah kepi omongan jelema keun jelema mah da matak piborokeun dia atuh lah ari Allah mah ancamanna jelas di akhirat Allah nyiptakeun neraka ngaranna di dunia nyiptakeun kasusah karudet teu hararese tapi jelema paduli ting ku jelema rek dikukumake nu penting teu kaluar tina rela aturan pangeran we nah nu kitu mah sanajan diomongkeun batur ge seuri wae santekeun bae jadi teu kudu mun aya jelema baeut ka urang padahal urang teu salah santekeun bae cuk Imam Syafi'i teh mah naon man talaba shadiqan bin ghairi aibin lamun jelema neangan hayang boga batur nu teu cacana moal manggih sarua jeung ngari ku sorangan dengaran lagi jelema kakurangan aja gitu keun bae antep keun doakeun we ka urang muga-muga Gusti bilih abdi lepat abdi nyuhkeun di hampura bilih itu lepat mugi Gusti ngahampura tinggal sakitu ngeunaheun tinggalikeun sia wanianan teh kawalat sia urang babarian ngutup kan nya sautak saeutik teh wala takul malalim wala takul riba wala tasrab jeung ulah anjeun ulah ngaleueut al khamro kana naon eta merekna teh cing nu arapa topi deung deh khamr kade ulah diinum khamr teh nepi ka kieu cenah saking ku haram-haramna khamr pan aya khamr al khamru ummul khaba'is indukna sagala rupa kasalahan dosa teh naon khamr cenah nepi ka saking ku ieu-ieuna pan aya aturan dina fikih bisi teh mah urang boga panyakit tuluy nu aya nu ngabejaan panyakit kieu mah moal aya ubarna kecuali ieu sedegan eta teh haram maka lamun alasanana sabab ngubaran penyakit anu ngancam nyawa penyakitna ngancam nyawa ka urang ieu maka meunang ngagunakeun nu haram eta mun eueuh nu halal syaratna mun geus eueuh nu halal kecuali hiji ieu manajan eueuh ge ulah dipake ubar naon khamr aya dongeng santri pan baheula dongeng santri soleh da santri teh soleh aya hiji waktu teh
naon eta santri teh urang hengkeng santina maot kena maot ai pas maot teh kaipikeun ku kiyaina ngimpi di kiamat ngimpi di padang mahsyar ternyata ningali santri keur diseret ku malaikat nu soleh eta teh. Nah aku naon budak teh teu akur jeung sakumaha biasa keur waktu hirup da keur waktu hirup mah tuh teu loba piomongeun mah soleh tapi ternyata geuning disiksa eta keur diseret gitu nanya yang ari ujang kunaon yang macet gitu udah nanya aya kitu teh oh abdi teh kapungkur kantos gaduh panyawa terus kumaha abdi neangan ubarna ka manang ternyata anu ngabegan nu kieu mah kudu minum khamr sagelas cukup bakal sehat wal afiat. Akhirnya ku saha kitu nya diuyuh kan khamr tah gara-gara eta padahal lain ngahajak-hajak nguyuh alasanna naon ieu mah ngahajak naon ku beda cek petunjuk itu kerubar penyakit ternyata kerubaran penyakit itu mah diharamkeun anggar khamr tah bisi pernah sakit celak buru-buru tobatan wah eta teh ngahalangan asup surga. Lamun jelema pernah minum khamr di alam dunia moal dibere khamr di surga najan asup surga oke. Jadi kita mah khamr pan di surga teh di antara minuman nu nikmat adalah khamr. Mabok meureunna. Moal. Bisi haji opi keur di surga Firdaus oleh. Mama haji lo penting mabok gitu. Di surga gitu. Moal aya mah haram di surga mah. Moal. Moal oleh. Abrok di Haji Ono sarua para rabok. Tapi di surga gitu. Aya nu ngaran khamr yang di surga, tapi naon la yuskir. Moal matak ngamabokeun gitu. Tah jelema anu di dunia pernah lamun teu ditobatan gitu. Mun teu ditobatan mah moal. Tak buru-buru ditobatan tuh najan pernah nyobaan atuh lain penasaran sampai celak mah geuning kumaha rasana tapi si pernah gitu buru-buru tobatan Gusti minta hampura janji moal deui gitu kudu aya janji tobat mah teu cukup Gusti hampuranya tapi teu nyaho isukan mah Gusti teu nyaho ayeuna we helanan wala tahlib jeung ulah sumpah anjeun jeung ulah bersumpah anjeun billahi kula pada Allah tuh sautak-sautik demi Allah tapi naon kadiban bari ngabohong teh mana euy teh pasar mana pasar kulon nu bener demi Allah teu kira nu kitu ge make demi Allah segala rupa ulah ngagampangkeun kalimat demi Allah ulah ngagampangkeun. Imam Syafi'i saumur hidup teu wani nyebutkeun demi Allah teu wani. Kudu sakali-kalina wani sumpah teh. Anu diedarkeun dinadongkeun hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa fa idza lam yakun la tibaru li zatihi. Mun hiji pemuda cenah hirupna teu dibarengan ku ilmu jeung katakwaan, hargaan demi Allah. Tah eta sakali nyebutkeun demi Allah saumur hirup teh. Imam Syafi'i demi Allah hirupna jelema lamun hayang aya hargaan hiji make ilmu du kaduana jeung amalna jeung takwana. Aya jelema rajin ibadah, rajin puasa, rajin berjamaah, ilmuwan, hargaan anggar ibadah naon. Aya jelema rajin ngaji unggal puting teu pernah pegat tapi tara salat teu sarua wae. Udah urang mah daekna karek ngaji wae salat mah caneh heulana teruskeun ka heula. Moal dicepret teruskeun heula we ngajina. Tiga lila-kalilan piraku teu era. Wala tashhad jeung ulah bersaksi anjeun di persidangan teh make Quran segala rupa apa syahadat tazuri kalawan saksi palsu. Abi bersumpah nempo saha kamari luncat tina jendela randa itu seperti nate manehna teh bari nyebutkeun demi Allah padahal bohong eta doraka gede eta teh dosa gede ala ahadin ka saurang oge ulah wani sumpah palsu nyumpahan batur saurang oge qaribin ieu mah anu deukeut au baidin atawa anu jauh rek dulur urang
rek teu aya kaitan darah jeung urang kade ulah wani-wani. Wala ta'mal jeung ulah beramal anjeun, jeung ulah beramal anjeun bil hawa ku hawa nafsu, ngagawean sesuatu make nafsu segala rupa teh. Nah, ulah make hawa nafsu cenah tah. Wala tangtab jeung ulah ngupat anjeun, ulah ngupat ngabubur, ulah ngakibah anjeun akhoka kadulur anjeun sesama Islam sakumaha nu ti heula teh kecuali nu 15. Wala tako jeung ulah nyacad anjeun, ulah nyacad anjeun pihi ka itu akhoka kadulur anjeun. Kadulur anjeun min khalbihi ti tukangeun ahoka ngomongkeun tapi ditukangeun ulah ditukangeun oge ieu teh aya tambahanana ieu teh eta naon ieu kapaina. Dina cetakan nu sanes mah min khalbihi wa qudamihi jeung di hareupeunana itu ahok gitu. Ieu mah teu kaserat gitu ya. Min khalbihi wa qudamihi wala takdib jeung ulah sok nuding, ulah nuding jinah anjeun. Ulah nuding jinah anjeun al muhsanata ka awewe anu diraksa. Kusaba manehna pernah nolak urang hayang ka manehna tudingnya urang teh eta pernah jinah jeung RT. Cok urang teh. Ade ulah wani-wani dari nuding jinah mah sanajan katingali ku urang teh sakamar. Pernah asup ka kamar babarengan. Oh pasti jinah langsung dilaporkeun. Oh demi Allah eta jinah. Keheula. Nuding jinah mah kudu katempo ku urang jiga nganclongkeun curug kana cai. Leup, tileupna katempo gitu. Ieu mah karek ge bawa karek naon? Karek udar-udar wa mah. Kade ulah ieu teh. Da lain jinah eta mah, karek ge naon persiapan. Kudu katingali jiga ngaleupna kudu katempo cenah. Mana? Wala yakul jeung ulah nyarita. Wala yakul jeung ulah nyarita, ulah nyarios angka ti anjeun. Naon annaka yang sanyana anjeun muroin eta anu ria. Jadi ulah sampe ka urang teh diomongkeun ku batur bahwa amal urang teh naon sok hayang kapuji ku batur. Hartina pangna batur nyebut hayang kapuji beureun urangna sok hayang kapuji wae. Wilujeng sumping kesana abah. Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya saeutik deui. Payuh batu tah dilebur, payuh batu tah dilebur, lamun anjeun hayang kapuji wae maka bakal dilebur. Naon amaluka amal anjeun. Ieu kalimat narada aya beda teh ieu teh. Ieu mah wala yakul angka. Aya di ketulisan anu sanes mah lain wala yakul angka innaka muroin, tapi wala takul li ahika ya muroin. Anjeun ulah nyarita ka batur
Gitu. Hei, ilmu dia. Jadi arah nanti batu. Wala tal'ab jeung ulah eureui anjeun. Ulah sok lupa heureuy teuing. Naon itu ujian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.